Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring. Diah Ayu Pitaloka dina acara Waruga, Warta Rumaja Gaul. Warta anu baris dipidangkeun nyaeta ngeunaan fasilitas oge kaayaan di stasiun kereta api Rancaekek Bandung. Kereta api nyaeta salah sahiji transportasi anu kiwari loba pisan paminatna. Urang tiasa ka daerah-daerah anu aya di sabudeureun urang make kereta api. Contohna seperti Padalarang, Bandung, Cicalengka, oge Kiara Condong. Supados langkung jentre, urang tos kahubung sareng tim liputan Ipan Padilah oge Sintia anu tos aya di tempat. Mangga ka Ipan Padilah kanggo nyanggakeun laporanana. Hatur nuhun ka Diah Ayu nu di studio. Patepang deui sareng simkuring Ipan Padilah. Ayeuna simkuring tos aya di stasiun Rancaekek. Mangga urang tinggal situasi nu aya di dieu. Kereta api jurusan Rancaekek Bandung teh ayeuna mah sae fasilitasna. Akses sareng ngasana oge langkung merenah. Fasilitas nu sanesna oge langkung lengkep tur barersih tibatan sateuacanna. Di stasiun Rancaekek biasana ti kawitan janari stasiun ieu tos seueur panumpangna. Kusabab seueur anu angkat sekolah sareng angkat damel. Upami libur panjang dongkap atanapi lebaran tos pasti aya kenaikan jumlah volume penumpang. Sabab seueur penumpang anu liburan, mudik sareng uih damel. Ku kituna PT KAI ningkatkeun kenyamanan dina sarana prasarana tur kabersihanana. Pamirsa, ayeuna abdi tos aya di stasiun Bandung. Di stasiun Rancaekek ka dieu aya di salah sahiji panumpang anu mangga ayeuna urang taros. Sareng Bapak sa Us, Bapak Us ya, Bapak Us di stasiun mana? Di tema Rancaekek, di Rancaekek ya. Pak, saha Bapak lebih pilih ada kereta api dibandingkan angkutan sanes? Soalnya kereta api mah cepat sih. Mau macet, ongkos murah lah. Sekarang cuma fasilitas ketika kereta api aja kan. Langsung saya kereta api mana? Ya langsung saya timur payung sih. Langsung saya ya fasilitas cukup lah, cukup. Juga terjangkau ke masyarakat. Harus ada. Iya murah terjangkau bisa. Saya ya sakitu bae anu di panumpang jadi saur panumpang anu nganggo kareta api teh kusabab lebih cepat sareng fasilitas oge ayeuna mah leuwih enak. Bisa kitu atur supados leuwih jentre sareng leuwih paham kanu naon anu aya di kareta api lokal ieu mangga ayeuna urang kahubung ka Cintia anu tos sareng narasumber. Nuhun ka Ipan Padilah, ayeuna simkuring nuju aya sareng Nah, janten naon wae fasilitas anu disayogikeun di kereta api lokal ieu teh? Fasilitas di kereta api berupa kayak AC, terus tempat duduk kan dulu mah kayak yang panjang itu kayak angkot, sekarang mah udah rubah kayak yang berjajar sejajar. Terus palingan untuk KA jarak jauh, meja restorasi makan, jadi penumpang bisa makan di kereta khusus ruang makan. Terus apalagi ya, palingan fasilitas P3K, takutnya ada penumpang yang sakit atau yang sakit lah, sakit-sakitan. Udah sih itu aja. Nah, terus di mana wae pangeureunnan kereta api lokal? Kereta api lokal, kalau kereta api lokal mah tiap stasiun, kalau di Bandung Raya mah tiap stasiun kereta api pasti berhenti. Kalau untuk jarak jauh mah stasiun-stasiun tertentu
kayak stasiun kelas besar A B C kayak gitu. Nah, iraha stasiun Rancaikek inget pinuh ku penumpang. Kalau penuh mah tiap hari juga penuh, tapi yang paling penuh mah weekend, Sabtu Minggu penuh banget. Volume penumpang teh nyampe 4.000 per hari, 4.000, 3.000-an lah, 3.000, 4.000 tiap hari. Pasti Per hari. pas lebaran Pas lebaran mah ya lebih lagi penuh banget. sabaraha tiket kereta api lokal. Tiket lokalan untuk Bandung Raya 5.000, kalau Cibatu Purwakarta 7.000. Kumaha carana si penumpang anu teu bisa tiket biasana kan sok aya gitu. Mengatasi penumpang yang enggak memiliki tiket, biasanya kan kita sterilnya dari boarding security, dari security juga udah steril sih penjagaan untuk penumpang. Biasanya kalau penumpang yang ya kan sekarang sistem boarding, jadi ketahuan kalau penumpang yang nggak memiliki tiket. Jadwal angkatnya kereta api lokal dari sabaraha? Kalau untuk sekarang jadwal mah sekarang tiap jam 1 jam sekali, kereta api lokal tiap 1 jam sekali ada. Hatur nuhun Pak Indra. Ya, enggak sama-sama. Nyanggakeun ka Ipan Padilla sareng dia Ayu Pitaloka di studio. Rasa sadayana nu sakitu nu tadi aya di dieu. Abdi Ipan Padilla sareng tim nyanggakeun ke studio. Hatur nuhun. Hatur nuhun laporana ka tim liputan. Rupina mung sakitu anu tiasa didugikeun. Hapunten bilih aya kalepatan mugia aya mangpaatna kanggo urang sadaya. Simkuring Diah Ayu Pitaloka wilujeng tepang deui dina acara Waruga anu salajengna. Bobo sapanon carang sapakan. Amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.